Hidimbi kaulanun Raka Prabu iya kadina Gusti sedang sumujud ka pangeran sedang nyembah mun lepat sidang dosa sang kanjang dan kauyunan tapi nanda ngahaturkeun semah baktos kunyuk panjenengan Raka Prabu nuhun nyai nuhun caling tang tumo kamalinaan langsung ya hajurkeun semah baktos raya Purbakesa diterima kaunyuk panjenengan Acek Senopati Purbakesa ulah diterima bangga ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan Arimi oge Purbakesa parantos tiasa nyaosan kana pangangkir akang yap kaharep Raka Prabu eta nineungna kasinok teh unyuk sumangat tansah diajeng-ajeng aya pikeresan atau purwa panjenengan Raka Prabu keresan imalan aya hal-hal nu baris didugikeun sareng tansah diajeng-ajeng kaulanu ke lana Purbakesa kaharep maneh Purbakesa tapi nada menghancurkeun semah baktos Raka Prabu nuhun kaunyuk Senopati nuhun rayi nuhun kalihna ti eta atuh ieu teh naon Raka Prabu purwa ngahaturan lingi kieu saperkara akang teh sono nuhun kaduana perkara aya hal-hal anu baris ditepikeun ngeunaan kaayaan nagara Pringgandani belah kulon perbatasan ari kitu di leuweung belah kulon deket perbatasan deket Walungan timalan aya jalma bangsa manusia anu keur ngababakan bangsa manusia perlu dicuriga pariksa pasporna naha warga negara mana sabab dina zaman kiwari kadecing hati-hati mun pangungsi ti mana laras kaulanun ngan eta anu jadi kakeuheut teh ku ngababakan ngadon ngecek ngebur melak tanur bari tanpa izin bari oge bangsana lain bangsa urang saurna teh sabaraha jalmi kaulanun kurang leuwih we 8 atawa 10 jelema mah kurang ajar temenan cumantaka kumawani tanpa bemakramah heula luar tidak sopan santun ramah tamah teh kasebelan ongko kasebut bangsa manusia nyeta kitu moal kitu jelema nu kabawa caah mati Aceh nya kabawa ku caah Sulami lain Sulami atau tsunami ta eta gitu kairid ku walet meureun anu kadupak gelomrang sugan tah pariksa usir ti tempat sabab
numutkeun bejati nu menang dipercaya eta jelema teh make jeung ngalaan tatangkalan segala ngalaan Zulu keur barang hakana meureun daek teu daek sasatuan di dinya marga satuan nu aya di dinya teh meureun pasti we kaganggu ku hal sakitu urang salaku pamarentah negara wajar ngayakeun tinakan ka manusiaan model kitu kaula nu cing percanten Raka Prabu Yai Arimbi anu bakat tiasa ngajorang ke Tamangkelu hutang pati dibayar pati hutang wirang dibayar wirang ulah getah sarupateun tanya ti mimiti naon sababna kumaha pasoalanana hartina kudu malapah gedang bisi melengkung bekas nyalahan tapi nama Raka Prabu ya saya atuh kula Purbakesa siapkan patugas walau dia balat tam-tama si pedang tamsir kada berita sapanah limpu oh mangga iraha Raka Prabu ulah diisukeun eta si Nyai sora mun dihujun-hujun gitu payeuh Raka Prabu kenaik keureuh keun da puguh di AC terus atuh ayo lumampah rampung daud tutas pangandika amit Raka Prabu bra mudah-mudahan kaula nu salamet angsa damel sapanaya Yai Raka Prabu Purbakesa permios los pada nyiapkeun pasukan jajab Kakang Mok pikeun mimpin wala dia bala tamtama iya ayaku itu si Nyai je mangkaningkanya ahaing kamumut boga adi awewengan hiji-hijina tapi candaikeun boga salaki teh si Nyai je di Arab-Arab can beger-beger acan nyage awakna jangkung gede teuing meureun ku goreng patut aya mangkeluk cenah aya manusia salapan urang ngadon ngacak ngebur melak tanur ngadon ngababakan awas ya sabab beda bangsa bisi mere pangaruh nu teu hade ka nagara Pringgandani atawa anu ngadon melak ganya diumumkeun ka masyarakat sabudeureunan nagara Pringgandani waspada permana tinggal bisi aya nu nyelunupkeun barang nu terlarang utamana nyaeta teroranti jalma-jalma nu teu tanggung jawab derkeh neuneun bom kahiji kaduana diumumkeun ka para nonoman nagara Pringgandani wayahna hinarkeun tina bahaya narkoba obat-obat terlarang sabab ari pemuda teh tulang tonggong negara anu keur mejeuna bala kesenteng tanagana
Sebab satu, jikalau apa? terlibat para pemuda negara Pringgandani narkoba, satu, Apa? bakal hilangnya rasa keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hilang keimanan. Yang Keduanya, apa? akan hilangnya rasa solidaritas. Betul. Hari ketiga. Ketiganya, hilangnya rasa kebangsaan. Betul. Sebab satu, jikalau Jikalau apa? terlibat para pemuda negara Pringgandani narkoba, satu, Apa? bakal hilangnya rasa keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hilang keimanan. Keduanya, Apa? akan hilangnya rasa solidaritas. Betul. Hari ketiga. Ketiganya, hilangnya rasa kebangsaan. Betul. Apa? Tuh, katiluna nyaeta bakal leungit rasa silih asah, silih asuh, silih asih. Leungit. Itu semuanya hilang. Nu matak nagara ngatemenangkeun, agama ngaharamkeun. Nah, eta dicare. Sebab negara Pringgandani itu membutuhkan manusia, membutuhkan sumber manusia yang berkualitas, yang handal. Ciptakanlah masyarakat Pringgandani yang madani, jeung wawasan lingkungan pinuh. Dah. Itu namanya manusia, warga negara yang tanggung jawab kepada keselamatan negara dan bangsa. Makanya waspada. Dan jangan lupa, Apa dong? sisihkanlah sebagian rezeki untuk membantu saudara-saudara kita yang kena musibah nasional di Aceh dan Sumatera Utara. Masukkanlah kepada rekening yang ada di TPI ini, salurkan. Sayangilah saudara-saudara kita, ikut bela sungkawa kita. Dalamun bisa mau ngedek nyokot teh hiji budak anu geus dulurna lapur barayana teu aya indungna eueuh bapana korban. Rek atuh geura sarolat hajat kajah euy ai di imah teh. Isyarah urang teh urang doakeun dulur urang anu kena musibah anu parantos mulih ka alam asalna, mudah-mudahan ditetepkeun atanapi ditetepkeun aya dina tempat anu nikmat mungguh Allah di alam barzahna. Kula warga anu dikantunkeunana cing tabah dina mayunan ieu musibah. Amin. Urangna sadayana warga negara cing introspeksi, cing emut yen ieu ruksakna dunya teh ku ulah-ulahna manusia. Pola manusia. Negara tong di pargosna sokomo angkur siri cipta iti tekad udah bear budi hirup suki. Aduh liur. Nah, diumumkanlah kepada pemuda. Ada apa dengan kikituan? Sama minum narkoba atau minuman-minuman keras juga dengan giginihan. Dengan kekurilingan. Alah, liur euy. Aing teh pada ngudag-ngudag wae ku urang Subang. Nah, makin udah. Da ieu beungeut jiga bangkong. Tongong aing dek dikerok. Aduh, Marukana meureun dina tongong aing aya nomer. padahal Puguna tongong aing mah aya cungculungan. ketinggalan wong. Beda-beda
tetap Indonesia. Beda tak tukang alok teh orang Indonesia. Betul, orang Indonesia bukan orang timur. Aksara Indonesia teh Naon kulan? sarua jeung aksara ini Sunda. Ini Tapi U na teh ku O jeung E oh nate. gerepek. Cing. Aduh. Indonesia teh terdiri dari 9 aksara. Aksara. Huruf. Oh, 9 huruf. 9 huruf. 1 I, 1 tah. 2 2 N, 3 3 D, 4 4 O, 5 5 N, 6 6 E, 7 7 S, 8 8 I, yang paling tungtung 9. yang akhir 9 A. Betul. 9 huruf Ya, yang ada blok 13. Yang paling tungteng wali juga yang ada hanya di Indonesia Di Indonesia 9. 9. Apa 9 wali? Wali Songo Wali Songo ke-10. tuh. Benar. Wali Salapan. Jadi dunia ini dibagi 2, Apa artinya dibagi 2? barat dan timur. Kalau di barat apa? Di barat punya falsafah, punya wayang, disebutnya boneka. Apa artinya boneka dong? Disingkat boneka itu jadi BNK. Ari bekna Cenah mah Allah Bapa, Allah Anak, Rohul Kudus. kudus itu boneka betul. Kalau di timur Kalau di timur punya boneka disebutnya wayang. wayang. Apa artinya? Wa itu angka 9. 9. Kalau dibawa dengan huruf hanacaraka. Yang Hanacaraka data syawa itu 9 wa. wah betul 9. Ya, Betul. makanya wayang itu wujudnya 9. Ya 9 mana saja 9 teh. Tangan wayang sebelah 3 potong. 3. Yang sebelah 3 potong jadi 6. 6. 7 kepala, 7 kepala. 8 badan, Ya. 9 di bawah. Gilir-gilir kepala, Cempul 10 hidup. hidup. Dihidupkan dengan dalangnya. Iya, jadi Tuh kan? betul mau ada. bisa nyengkatkeun Ada kepala. Jadi mengandung filosofi yang tinggi, disebut we seni adiluhung. Adiluhung. Ya? Seni yang paling Tapi kitu oge anu resep, anu teresep mah kenae da eta mah soal selera. era soal resep masing-masing. Nya. Aduh, aya jelema cenah salapan urang. Salapan bawa-bawa mau. Ieu ninggang di salapan ieu. Ya. Cenah mah anu ngadon ngecek ngebur melak tanur, ngababakan di eta tempat. Aing dek mariksa nah eta jelema ti mana? Oh, sae kedah bulan. Eta jelema teh bisa nyebarkeun penyakit akut. Akut kasuhunan. Daun aku tuh. Nu boga teh nyaho-nyaho. Oke, tinggal ini bener. Bisi ngalindih ka urang. Bisi jati kasih kujun. Bisi jati kasilih ku junti. Ya. Ayeuna teh geus kajadian kitu di urang teh. Ai budaya urang diharamkeun disingkir-singkirkeun. Kurunyung budaya deungeun. Anu dilalajoanna teh teu afdol lamun teu bari mabok. Naudzubillah summa naudzubillah bangsa urang. Bisi kurungna titiran ai manukna. Kitu. Loba teh kajadian kitu teh ai kurungna manuk titiran, ai manukna di jerona bueuk. Bueuk atawa uncuing bener. Tuh. Kadang di jero nah Nya. Ai kanang maung ari eusina ti kuda. Eta nu salah pisan mah. Bisi kitu kurang. Ayo ke ade. Mangga. Jadi bangsa nu merdeka, dua
Nyet diri masih cari masih eling berang peti berang peti kadek kajong jonang teuing saliraha kudu dijari Gening genahnya Nyari seni teh kieu. seni Sunda teh ai dilenyepan mah di urang oge gening loba keneh nu ngareunah loba keneh kadaharan anu ngandung gizi jeung obat Obat nya malah bisa dipakai ramuan di urang teh. bisa dipakai ramuan kadang-kadang pan bangsa urang mah digiringkeun teteh dangdaunan bubutian teh ka daerah batur ti batur jadi obat balik deui ka urang Eta kumpung bari mahal mikir di urang teh lain naon wae. contohna cangkudu Cangkudu kon Ari eta cangkudu teh cenah di mana geus buruk di mana geus asak teh eta teh obat darah ti tinggi darah tinggi. Bulan depan. pikeun nurunkeun tensi darah. Tensi darah bener. Hah? Bener. Itu buah cangkudu. Koneng gede, koneng tebal. Koneng gede. Karena Bawang bodas teh eta teh antibiotik teh. biotik. Oh, antibiotik. Oh, Nah, kumis-kumis uce di urang mah daya guna. tuh kumis uce. Ai ucing. Heeh. Bukan deh. Nya. Ubah teh. Kadu picung kupak nangka malaka cermek jeung gerdog Jeung geredog burukan. anu baheula mah jadi bahan rebutan barudak sok dibaledogan buahna sawo walana Sawalana sawo ieu. ayeuna mah gunung parantos gunul pasiret parantos bulistir. Kapan kita membayar kepada anak cucu yang akan datang? Bagaimana nasibnya anak cucu yang akan datang kalau ini hutan dirusak, Rusak. pohon-pohonnya? Kerugian negara hampir 80 miliar lebih Satu hari itu dari pohon-pohonan. betul. Padahal kalau lestari lagi, Enak mau. wah, kadang-kadang bayar utang keluar negara dari kayu tuh. Betul. Enak itu. Bisa kan? Betul. Kita ini orang kaya kata ebit gitu saja teh nu baheula teh tokat kayu jadi tanaman teh. Oh, eta mah kus plus. Kayak kus plus tah eta. Plus. Bukan laut. Anu kieu teh geuning nyanyi teh bukan lautan hanya kolam susu. Benar. Kata-katanya Kolam dan jala. ayeuna mah geus teu bersahabat deui jeung urang ceuk ebit teh mah cobalah tanyakan kepada rumput-rumput yang bergoyang. Alam tidak mau bersahabat. Sudah tidak mau bersahabat lagi dengan kita. Nuhun Kang Ebit. Oke, adek. Ya. Mangga atuh. Au. Alah. Jumpa lagi dengan penggemar. Ya, ketemu lagi dengan penggemar kita yang di tahun 2005 ini dari suka kita seperti diberi buku yang kosong. masih kosong. Ya, mari kita tulisan dengan amal-amal yang baik di tahun 2005 ini. Yang jelek nah tahun 2004 bikinlah atau jadikanlah bahan introspeksi kita ke depan. Ya. Betul. Saudara kita yang ada di Batam semua selamat. Selamat. Yang ada di Kepulauan Riau. Oh, betul. Masih selamat, Kang. Yang ada di Riau semua. Iya, betul. Sehat-sehat semua. Terima kasih yang ada di Jawa Tengah, Jawa Timur. Jawa Tengah, Jawa itu. Orang-orang Sunda. Betul. Iya.
Saya dari Cepot Giri Harjatilu mewakili orang Sunda yang ada di mana-mana. Betul. Mudah-mudahan bisa kehibur malam ini. Ya, betul sekali Kang. Dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang kena musibah di Sumatera Utara, yang Aceh besar, di Aceh dan Sumatera Utara, mudah-mudahan Melambo arwahnya ditempatkan di sisi Tuhan di sana, amin amin amin, diterima. betul Kang. Ya cing 80.000 leuwihnya 80.000 yang korban gelombang tsunami teh ya. nya Kang lebih ka kitu lah. Tapi eta anu 80.000 leuwih Naon Kang? masih kene hargaan Asep Sunandar saurang ceuk kula warga Asep. Betul. Heeh. Tah kitu nu matak urang teh di samping ti eta teh aya hikmahna. Betul. Aya Hikmahna naon? naon Kang? Pan anu sejena kaketuk hatina bisa nyumbangkeun sabagian rezekina Laras. kangge nyumbangkeun dulur-dulur urang. Maradi teh ngadak-ngadak bageur. Mager ayeuna mah. Tuh, gitu. Ngumpulkeun di unggah perusahaan ge kanggo ka ditu. Alah. Hah? Bener. Itu darek teu koropos kumaha dunya minyak, gas dikenyotannya heueuh molongo di jero. Bolong. Gebros. Sedengkeun katinihan ku cai atuh pugu we. Ya, jong. Kagunyang ganying meureunnya. Punya gaji. Jong. Teu rek kitu kumaha da janji Allah ieu dunya bakal kiamat. Eta Kang. Hah? Oh, laras. Memitina kiamat letik tapi cek anu maranaot mah dina waktu harita pasti kiamatnya an sarerea sadunya. Laras. Nya, Ada di Aceh hungkulnya. tak kitu euy. Ngumatak cing ati-ati, cing wawuh jeung alam teh. Puji nu ti heula kanu ti heula, nu ti heula kanu paneuri, nu paneuri kanu ti heula. Saling puji. Alhamdulillah teh di dinya tah. Sadayana atuh puji. Sabab eta teh kagungan ta eta nu ngurus sadaya alam teh ku saling puji, saling hormat. Da sakedeung deui ge ruksak ku saling caci, saling maki mah. Saling hina, tereh ruksak. Halah, yang parebut kakawasaan di negara Astina teh. Ayeuna teh Kang. Anaknya Dastarata yang disebut Kurawa, anak yang paling gede Duryodana pengen jadi raja. Sedangkan dari pihak apa? sudah diumumkan kepada hamba rakyat negara Astina yang akan jadi raja itu Raden Yudhistira, anaknya Pandu Dewanata Suwargi. Ya, yang punya hak itu. Tapi dengan cara picik licik, Pandawa dibakar di balai Sigala-gala. Jadi wah, semua orang udah tahu di sana mah Pandawa itu udah mati. Udah mati betul Kang, betul. Kebakar, Kebakar. terbakar. Samarukna meureun iya. Padahal masih kan Padahal Pandawa masih hidup. masih jumeneng betul. Padahal Pandawa masih jumeneng. Resepnya ngomong gitu tak lah. Rasa Pak Karapiong ge. Cing kumaha ada anu penting gua pika seuri we nya. Bener. Daka harti atuh. Nanti juga siapa tae. Nanti ke Elah. Mangkaning dewek teh ninggalkeun doma bawa unu marabannya itu. Tuh mah mun urang mah titipkeun ke tetangga. Bejana menang juara. Menang juara si Seta tuh. Si Seta. Mangkaning ayeuna rek dibere deui ku Pak Haji Sampurna. Ada. Kang Don Sanusi dek mere si Cakra terek dibikeun ka dewek. Ibu ada kespesian. Jeung Kang Dali Turjana balalager teh nu di gede bage teh ka dewek. Ai Pak Haji Sidik mah puguh da panggetena teh mah ka dewek jeung Kang Jangjang Sari Jadi. Komo Pak Haji Didin gratis Kuningan. Ngaka itu belum gurame teh aing. Untung ada landak putih yang membuat lubang ke bawah tanah, saya ikut.
dengan Pandawa dengan ibunya keluar di sini di hutan ini. Ikut, saya juga ikut ngeliang. Ikut nerobos. Alah. Ya. Ngababakan di dieu leuweung leuting leuweung nanahaon ieu teh euy. Atuh da mun gerotan ieu kan bae. Ngan kadewe. Salapan urang. Nyangan kadewe. Pandawa meureun limaan tanya. Ibuna jadi genep. Genap. Kata mah ku dewek tiluan bapak dewek jeung si Dawala. Keluarga Akang tilu jadi Untung si gareng mah teu milu. Teu amun jeung si gareng jadi 10. Nya. Oh, 11 jeung si Isa. kade kitu ka si Onyong ah. Omat lamun dek ngalasulu pangpungna we wungkul. Ulah ngaganggu, Ulah ngaganggu tatangkalan anu geus aya. Ai buahna mah pek wae lah. Heeh, buahna we urang mangpaatkeun malahan sikina anu geus kolot, tuluy pindah-pindahkeun deui petetan-petetan teh da loba geuning euy. Sabab pangeran ngajadikeun alam teh udah diseimbangkan. Udah diseimbangkan. Banyak ular kobra. Kan tikus jarang. Tikus hilang. Burung hantu kan makanya burung itu tikus. Betul. Lumayan kan? Lamun ngalabelut urang di lemur tong disetrum, tong diportas. Urekan we. Lamun belut keur nogan ulah dialahkeun cenah megar heula cenah jadi anak. Sinareuai. Ai teh dialah ku dewek da ku batur geuning dialah. Heeh kitu da belut nogan teh teh lolong. Lolong. Nya. Lolong. Nu matak lamun nyapluk teh geuningan jiga nu licik padahal eta teh alam nyarek teh teh. Pada ulah diganggu. Mun urang ngeunang ngarti mah nyata atuh anging Nabi Sulaiman anu apaleun kana bahasa sato teh. Oh Nabi Sulaiman makan. Oh urang oge kudu atuh. Kudu. Kitu tah. Sasatoan lagi. Hingah ngahibur heula. Poe ieu dewek dek moro. Moro Kang. Dah hayang barang hakan daging atuh. Sukana aya mencak sugane aya eta teh peucang nu leutik. Menang-menang Cangehgar atau Kasintu jeung Raden Arjuna, Raden Bima da ibu nama sareng Raden Kontea di ditu dilaneuh. Kita menghibur dulu warga kita yang ada di mana-mana. Sabang sampai Merauke. Iya, pokoknya TPI tetap jaya. Tetap jaya. Prung sampai keriling. Naon prung teh rek jaipongan rek naon? Nah, dangdut atuh teh. Jaipongan naon atuh? Tadi geuning dewek basa keur ngagoler ama kejeung aya rengong buyut. Asa atuh rengong buyut. Be aya rengong buyut bisa dijaipongkeun. Bisa. Heeh. Galan ge bisa. Prung ulah heureuy ayeuna mah dewek rek geus serius. Gaya geus disalin malah Asep mah. Asepnya. Tiga selebriti. Aduh, seragam di TPI teh euy. Dah nyan jiga. Asep 3 Pajajang Sari Jadi. Saha jiga Pajajang Sari Jadi. Tong sok kitu ya, Pak. Alah. Sok atuh prung kanya. Renggong buyut kasangakeun ye ka Pak Haji Sidik. Ka ibu ajan ini Malim. Syekh Malim cing Dararamang Asa aya inyu mun wing. Ieu teh lengser na Berlin. Duh. Tulus najak ka kumaha. Urang kumaha. Kedah sae kasa sama. Kasa sama. Budi manis sae semu. Sae semu. Bos. Jauh tanjakan
lancar segala mah. Dah. Sanujan sok dibang suka teuing lamun panggih lamun tipatan kuda dunia suka dibelku pati berkompang Kunaon? Duduh teuing nasib diri mana kieu-kieu teuing aduh pemirsa TPI cepot Giri Harja tilu tetos heubeul ye tos 33 tahun Ngalang-lang buat. galanglang teh nya geus incuan Kepenten rambut ge. alhamdulillah aiku kitu teh mah heueuh aya penerus urang teh hei ulah kaget euy sa ulah kaget ieu kula ieu coba tepungan heula kumaha tepungan heula mangga ulu tuh Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Asa tarekolot Kang Sudinta kan. Agama naon maneh euy? Alhamdulillah. Heuh, Islam. Ye, sami atuh punten ah. Sami-sami muslim atuh. Sami-sami muslim. Sami. Aduh, laras Islam, laras geuning teh nungtun onta. Ye, kakantun itu di Saudi Arabia. Pas umri. Uluh, kira atuh bari janak itu. Nyuhunkeun bibitna onta. Ganti batu kuentog. Aduh. Naon ah? Weh. Aya deui geuning eta. Waduh, hade jilbabna. Pajarkeun teh jilbab cenah. Karunya nya. Dari Karopea. Waduh, bangsana aja. Lumadak. Iya kitu anu ngababakan teh. Hei, sangaran. Uring cepot nya. Wah! Siapa teh? Cepot. Eueuh. Bangus kitu make jengaran Asep. Budak urangnya euy. Aduh. Ai itu nu tukang kuring dawala. Duh. Saha cenah ngaranna ararem. Mun jauh euy. Budak meureun. Bangsa naon maneh teh? Manusia ya. Manusia. Wah! Kudu panjang pamatukna bangsa manuk mah. Euy heuh, budak meureun. Budak kata mana Karop. Haling sia teh nyamung haling. Sok tanya nu bener identitasna euy. Bener maneh teh bangsa manusia. Nuhun. Geus umroh. Ran tau sering kan? Heeh, syukur euy. Aing warga negara Pringgandani. Ai kitu. Tapi si maneh teu apal ieu teh kareh ka bada sapon ku negara Pringgandani ieu tempat teh. Dah. Ieu teh. Heeh. Ulu. Ulah sangeunah na sia ngajedog di dieu. Nepi ka nganggap remeh. Nganggap sepele sia ka pemerintahan negara Pringgandani. Pake aing ngaran-ngaran manusia anu iman takwa ka pangeran mah. Tata krama teh sopan santun ramah tamah DP handap asor. Unur kudu katingali punuk datang kudu katingali tarang. Mipit amit ngala menta nete tarajen insya kamalan nungtik lari mapai bukti nyuk curug walungan mapai wahangan mipit amit ngala menta landung kanungan lahir aisan ipis lapis kana tapa bang bang us batik bang tik pro sebal bodong sabo boko Ayak gitu.
hartos tauhid itu ya. Karunya. Lain ku bisa dekat saletot ngomong Gitu bisa apa? Ya atuh hapunten we. Oh hampura, sabab ieu teh maneh teh geus lila jadi dieu teh. Ya. Ai jaho itu di Lebak teh aya tunggul jagong. Ai kitu. Maneh teh di dieu teh geus umur jagong. Jagong geus kaala deui aya bebeja ka aing. geus musim Aya mere. aya kaingetan sih Aya kaingetan satolol mah. kanu boga tanah Nyuruh kana tiri pajegan. Nengah henteu sia teh. kanu boga tanah Hare-hare sia ngagade lain. Akhir ngasaan mah kudu Cing make polo. Sumuhun da terang itu manawi teh teu aya anu kagunganana itu. Wayahna dari detik sekarang lu satu rombongan pergi. harus nyingkir Kalau bisa sekarang melarang pret itu. Kalau bisa dari mulai sekarang anda semua harus melalang pret. harus jalan Lain seuri goblok. Dina si aing. Lain marukana meureun aing ngabodor. padahal dina serius manehna Aing teh itu serius. Ternyata bukan heureuy teh. Bukan heureuy aing teh. Ya mohon maaf aja. Entong mohon maaf. Pokoknya dari saat sekarang pergi. Saya lagi nya. sekarang harus kali Jadi kumaha teh? Iya. Dek init moal. Ya kumaha dunungan kuringnya atuh. Hah? Kumaha dunungan kuring? Lu punya majikan. Ya aya. Coba panggil ke sini. Panggil cepat. Cepat. pertanggung jawab oleh Keras Kang Tah. Umur atuh. Juragan Arjuna wae heuh. anu boga kikit Jadi henteu meureun salamar oge maneh teh boga izin di dieu tempat ngababakan teh. Henteu tah. Berarti maneh teh ilegal. Heh? desah teh Boga kikitir goreng. Ya. anu boga Wayahna maneh kudu nyingkah teh tempat usir lain jempe wae. Tita tadi aing teh ngomong teh budak. Hah? Tita tadi lalaki teh lain awewe. Aduh ampun. Datan nirata ngademen. Datan nirata ngademen ewo pakulingan rana. Tengning juragan. Ya. Aya naon denawa sahajeun ngaran kaula teh Janaka. Saha? Janaka teu make Sunda. Henteu. Oh, Janaka Sunda maksudna meureun. Geus areuweuh nya si Utun si Engkok. Aya ku Lili ena. Ngaranna Janaka. Ai itu abdi Janool. Anu ieu Harun ngaranna. Anu itu Udin. Ngaran teh ararane. Ih, pugu Janaka. Jeung Janool ieu Udin bae gede. Pugu manehna jauh teu kadenge. Udin teh goreng. Ya. Janaka kaula Ku Harun. dina waktu ayeuna sakula wedet anu aya di laneuh nu keur ngababakan wayahna nyingkah teu nyingkah alamat cilaka maneh bakal ngeringkuk dina obang. Hah? Warga negara mana tadina? Kaula teh nyeta jelema keur sakaparan-paran hirup teka dungsang teu puguh tujuan. Komo kitu. Abe pikanyaeun batur heug taliti tanyakeun ieu nu saha mana nu bogana rek diwidian rek teh dek diidinan dek henteu ai hade ku omong goreng ku omong mah ngeuna meureun ngeunah ka aingna. Ayo da moal meuli basa mah deuleu nyingkah maneh.
itu pepelakan teh karek saminggu dek saminggu dek sabulan sabodo teuing lain hak maneh kaula teh bade nyuhunkeun widi we sajadina itu tutuwuhan anu dipelakeun balik dipaehan ku aing nya cak kitu da hirup di dunya mah sarwana jelema mah sudah dipikirkeun kana kitu na manehna ge tetep dengan duit teh dalam buka keur nyogok mah ku aing dibere menyingkah lah da dibere menyingkah teh mah teh popolotot teuing pemasukan pemasukan hayo nyingkah anjeun ulah ngaganggu ka kaula lamun anjeun ngaganggu kaula dina harti bakal aya mamala anu teu hade ka diri sampean lu ngancam lu ha wah bahan ribut ya bebeja aing sepot lan siapkeun tanaga pikiran bisi ribut sae lan si dawala bejaan cenah laporan ka Kakang Bima sae lan tenang coba naon bener tegara tega pati tega ayo ajmulat tegara aling pot wabi lain hiji cing inget bisi urang kajebak kabongohan waspada permatingga saya urang ajar satria kurang ngajar hebat maneh sia janaka iya modar kurang ngajar kurang ngajar iya aduh alah iya aduh iya aduh aduh ieu bini Surawung meni alus pacar aing bini Surawung cenah aduh meni gomplok Surawung teh diri bonding wis iya up ya siap benang siap iya dai wah teu bau tuh aduh syok sia mending nyingkah ti ieu tempat ti mending di podaran ku aing ha itu awewe tinggali awewe mending geulis mana tuh eueuh lain awewe lain tang kacau tang ku angin Aisyah katipu aing katipu juga jadi aduh ampun hei naon ka dieu we didinya ka dieu Surawung ieu meureun dununganana memang iya hayangnya hawe aing meureun wah sia modar lesotkeun denawa dan lesotkeun aing wah sia wah sia
karasya lesotkeun aing wah hayangnya hawe aing aduh silakan lu Pilarian misi kumaona. dunungan dialungkeun jang Pilarian kawahangan. silakan abong kena dedemit rasa-rasan carek itu teh kitu we urat batu Akurat batu, dedemit batu. Aduh. abong kena dedengkot nepi ka urat saraf Tapi kang gurat. hirup urat urut teh naon sia teh mana we teh daya dunungan ulah Sakitu. abdi teh loh ngagidi ge ngabantu ieu heula ulah Cak dunungan kana saya tadu. dek naon wade ngiring nemak atuh tuh Aduh. Dunungan nemak, hayang nemak saya Kana tumak-temak. panah wah ieu teh kulan ti Sukabumi teh hayam pelung Ayam pelung. kulan tara-tara di sada sabat teh kok di huluna Di nama senjata. Mun hayang maneh kada lain teh. ayam maneh sanes anu sanes Yang tetangga rip. Udah lebaran eta yang rip. Kamar we di batur teh. aya jalmi kulan nyung eta tataros kabeh cekeng kumaha carana cenah supaya hayam abdi supaya disada kita ayo cinta kukuring aya teu disada wae mah nya dipencit ku abdi teh da teh ada jalan atuh nya kumanehna dagingna ku abdi huluna Anu bogana mangharap-harap. nu bogana mangharep-ngarep we Di ubara di podaran. bisa maneh nemakna tiasa ti eyang atin di Sukabumi nya sok atuh ka itu lat di ditu nemakna sae Sok aja gerasa sila jeung geunan. denawa-denawa rasakeun panah-panah pusat moal aya anu nyesa ku panah-panah kaula lamun anjeun dek niat goreng ka kaula tapi ieu mah nyingsieuna wungkul cenah nancep dina tatangkalan awas healing dawalau Satria ini pelet si kapacok. ieu Bambang Sumantri deuh sing Raden Putra Bambang Aling Dharma aing teh nya aing nu boga lalakon dina lalampahan misteri Gunung Merapi Wah. Ini melampir deh. halah modar ku aing buta kitu tinggal ikeun Tahu yang syarikeun sia. Ari aing gagal teh. Manehna
etan senjata hidup. Tah kitu mata kudu ngaliwatan pendidikan formil teh oge. Oh, ada naon ge kudu belajar. Hah? Belajar latihan. Matak mi HP ka barudak-barudak rodek sarakola. Sarakola ulah bodoh bener akang. Heeh, sambungkeun antara teori jeung otodidak. Nyata eta pengalaman. Hah? Oh, pengalaman. Heeh, sagala rupa oge da kudu bareng atuh. Formal jeung pengalaman. Kitu. Lain hare-hare. Lain hare-hare wae hirup teh. Buktina pan dewek ngan gagal we jeung gagal hirup teh heuh. Atuh da uyuhan sakola gen teu. Uyuhan tapi ku kitu teh mah sakola ge henteu. Akang menguruyuh. Tapi dek ngeureuh we geuning. Jeung panggilan akan teh. Wah, baturnya andel. Naon-naon ya. Dulu itu panah-panah nepi kacing saririt kitu. Alah, ya. pada Melayu. Dewi Arimi sampun dumugi. Moga Malinan Jalan ke arah besar Pasti mau jalan jauhan Ungguk naungan budi Agamahan Jalan maut mami Pinasti salamati Maya nunyi Ngajar ke si bapak saya ku si Diuk. Eta teh tarik naon? Tarik kumang. Eta teh aya terasna tarik eta teh. Tina tarik kumang teh jadi tarik riseun. Hidup selang-selangan lepas tina sabentetan Moal panggih pajanun kasenangan Kaget ku nerakan ningali. Kagetna ka kiri-kiri ningali kang sampun prapta. Gusti Senopati kumaha bejana kumaha Kulan wala dia bala tamtama sadayana bubar katawuran. Naon sabab? Eta jelema teh ngalawan ngadon ti popolotot. Paduli cenah lain tanah maneh nu aloh kitu. Eta nepi ka ti rumah sia kapan geus dibagi-bagi di dunya teh. Maraos teh nyu kopi mantul. Sang rokok garcok, ci kopi mantul deui. Jet! Muna! Eta teh jelema kerdil teh nu kitu teh kulan Gusti. Manehna nu salah, manehna nu ngamuk. Manehna nu baeud, da araraneh haju abdi oge. Kurang ajar, sanes kurang ajar dari kerdil manusia mode kitu puguh ku pangeran teh. Parantos dipasihan ka kawasaan di masing-masing. Lemah caina, bangsana, budayana, dibeda-beda bahasana ku pangeran teh nah manehna tempi kateu ngarti kitu. Kacida teuing eta mah. Ta eta manusia kerdil teh nu kitu kulan Gusti tangkal kai nu galalede diletik-letikeun disebutna bonsai, alus dikerdilkeun manehna mah tetangkalan mah jadi papaet. Atuh nu kitu teh geuning kagila-gila kedik eta. Nurutnya ngamuk. Nya nurutnya ngamuk.
anu katinggaliku mana sabaraha jelema anu katinggal mah nembe tiluan kulan Gusti kaopat jelema budayut hideung beungeutna bodas bapakna sak duka bapakna duka sanes kulan Gusti jadi ngalawan tapi hebat eta anu ngaran Janaka kulan Gusti panah nepi ka ngulon ngetan ngidung ngaler ditodong sadayana barang anu bade dongkap kayaknya ditodong atau lain digabrug panah Gusti syararekeut sanes lebar kana nyawa tapi ieu teh kajadian kitu ulah nepi ka nimulkeun Rajapati kulan Gusti ulah aya korban mun bisa mah ku jalan damai tapi na atuh jelema teh ujug-ujug ti popolotot neugdreug kulan Gusti tapi kasepna luar biasa tanu saurang kurang ajar tong make jeung nariksa kasep narima naon nyarita kasep jelema mah kadang-kadang dengekeun ku maneh aya nu goreng patut kasep hatena aya nu kasep beungeutna tapi goreng patut hatena model abdi maneh mah goreng patut rupana tapi hatena ge goreng patut nya rupina teu aya purianeunana kulan Gusti Mana teu muji. tadi nama aing jahayang ditaksir ku dunungan maksudnya tapi dah kumaha cuma ada geus nasibna kurang ajar temenan haling ku aing urang sing hareupan sorangan mangap kulan Gusti Raden Bima milarian Arjuna tuning net kaulanun kakang karya maka pihatur kakang godeg kakang Semar munang bejati si Semar sana si Jenet aya nu ngepung bangsa naon anu mawi bega sanes alhamdulillah nuhun geuning juragan ageung diuk lan diuk sae udah matak mung hiji juragan Bima teh kitu geus soak Coba disentak kan. Loba disentak jadi we tenggal kalongeun. Duh, semaka pihatur ageung diuk. Nguningakeun kulan di sarobot bangsa naon teh? Nguningakeun Kang daun. Kumaha salamet ya? Salamet. Pangarsa, pangaulaan. Salamet Kang. Nuhun, nuhun. Salamet Pak, alhamdulillah Pak. Geuning nguningakeun ieu tempat teh aya nu ngaku teu pino pajarkeun teh ieu tempat teh kareh ka panasapon ku nagara Pringgandani nepi ka jang saraki ieu sekeseler Pandu Dewanata deui jang kadung sang rebut kekawasan rebutan bari putra raja heeh ku nafsu mah kitunya jeung eta deui soal pangkat batur mah kadulur oge nepi ka tega selisiku paduli dulur ka jejeg murukan reklana mureun padahal pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah eta helas kabeh eueuh paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan nya wala rupina tak kitu euy murukan teh Allah henge geus bisa ngomong nepi ka pabadinya ieu mikir tuh euy dewek teh geus kolot euy mun dina waktu mah dewek teh teh geus magrib mun panon poe mah teh surup pek pikir ku sia deka mere spirit teh ka barudak ngora supaya leuwih dironjatkeun kasinian urang teh heueuh cekolot teh mah baheula geuning kudu nginung ka waktu mi bapak ka zaman aya ku dewek aya mah geus tinggalin geuning euy
ulah Kudu bisa ngigelan jaman ya kan. tak gitu urang teh hirup teh kudu bisa ngigelan jaipongan zaman manya tempat kiih kudu diigelan eta mah jamban atuh ieu mah zaman aya laguna teh zaman teh Kaon ku bacing. kumaha baheula kacapangan dina zaman urang kaheujeun galuh pakuan di zaman aing mah lain zaman lamun dikersakeun kemar boga tempat omat si cepot ulah dijadikeun RW atau RT wah balik Mana nurut Pak? marina oge nah mitah nu kitu patut nun Mana nurut masyarakat lagi. masyarakat tebatan ngurut bakalan ngajebian aya aleutan denawa yakin eta teh rupina patugas pringgandani mung eta teh kula teu acan kahartos karti kumaha nah eta teh prayogi panyogok ti urang atana pileres-leres patugas di karaton ai kitu kuasa kitu mugi awe urang sadayana urang milarian deui tempat aya eta pangna ngarugrug naon maksa kudu nyingkah ayeuna kudu nyingkah ayeuna teu pino serak kenah dia kepong gan jiga singa tos ajang palang siang buru-buru bapak nyumput kecuh bapak mau bisa lompat ti heula kecuh ti heula aya anak bapak mah nyumput dinu iuh ge moal kaciri da poe kecuh jig kade sing hati-hati di lejang jiga den bade kitu bade kieu ge hoyong jaksa jiga ayo pot buru-buru Tingkah gitu. init lan init Aing tak sawabalana gitu akan. jaga inung aing si Babu Kunti lah Kek didinya di tangan. Kakek ke dia. Jaga kecuh. Ditanya. sawios ku abdi we dijaga agan mah kedah nu nyarengan bilih kumaha onam saha nu laporan ke ya init sumuhun kade acing hati-hati Ongkos soa kudu nu hutang pati bayar pati hutang wirang bayar wirang belah mana tasih kurang ajar tobat anu agung doa waktu mulus kan. Dewi Arimi anu tadina nafsu ngagudug-gudug amarah teu kawadahan benci ngewa ijid ka manusia nu bararana tapi barang anjog kaya tempat ningali Bima leungit ijid timul asih leungit ngewa timulnya kalayan aya rasa nu beda ratug jajantu ya ieu panginten anu kasebat katarik kataji kapati-pati kapentang asmara tobat Gusti aya gentayangan bot uka-uka awewe na Gusti kunaon teh tobat teuing dupi salira teh saha kakasih aing Bima lu saha Bima tobat teuing meuni sae eta kakasih teh kaula nu istri kan tingali salirana nepi ka donto gitu duh donto tingali beungeutna tuh sakitu berwes atuh nah beungeutnya mah ti terimunan ku anu nya
tinggal 5 kulitna we. Nya. Butuh ka di mah abdi gaduh duda itu. Asap anak. Nya. Urang kawinkeun ka Nyi Ega. Bimati mana panglingihan? Urang dieu titu ti Lebak. Tobat tak kaula ge apal salira teh jalma anyar. Meureun karek bubulanan aya di dieu. Memang. Ai kawit di mana sareng bangsa manusia. Dupi eta abdi bapana ulan. Tobat. Ramana sumu. Atuna karamana meuni jauh mula melu ai putrana nepi ka kasep dadag sampe rupa hade patu teu nganyuk rupa teu menta. Bapana panu beke. Nurun ka indung teh pun anak teh kulan. Ieu teh ino murang kalih teh. Abdi ngengengkeun urang asing. Urang mana? Ai kawitna mah ka urang utan. Gitu kulan. Aduh, tobat teuing Gusti. Ari abdi mah anak konda. Adi abdi teh kitu kawin ka indungna ieu budak. Laras salira teh ramana. Ya muhun sih. Aduh, tobat teuing Gusti nu Maha Agung. Kakasih teh Bima. Bima, ari anjeun. Ngenakeun kaula nun kaula teh ngaran teh Arimbi. Saha? Arimbi. Sajenagan? Lah teh budak-budak teuing. Arimbi belegug. Mun ka kuping gua beli teh tadi. Nah atuh sia mah nanyakeun. Saha cenah? Bikayi. Arimbi. Ta eta. Aringis. Alah. Urang mana? Kaula teh ti Puseur Dayeuh. Puseur Dayeuh nagara Pringgandani. Ngenakeun kaula teh salaku senopati di negara kalayan kaula teh adina raja. Ai raja di Pringgandani teh anu gumanti aji di negara mangkon ka Prabu lanceuk kaula pun lanceuk ka kasihna Prabu Arimba. Eta nikah. Arimba incu udah bah ameh meureun. Rimba tah mah. Rima eta mah jadi polisi. Rimba tah mah. Si Demang. Tah kitu kaula nun. Kaula teh meunang laporan cenah di ieu tempat di perbatasan teh aya jalma anu keur ngababakan. Kaula teh pikeun aliti ka ieu tempat. Nuhun we atuh nuhun kaula nun keur salingi keur sarumpaheun ka negara kaula. Tuh nya berarti nu tadi teh meureunan pasukan-pasukan teh ngala duit teh. Sajadi teh. Oknum geuning eta geuning pengpinana mah henteu. Kalah soleh. Ku kitu tinakan wala dia balad oge para petugas teh hapunten. Ieu tadina ku aing rek dibabad. Panuhun ulah kaula nu. Dupi salira teh Bima ieu mah kaula bade tumaros. Ieu parantos kagungan garwa. Naon? Salira acan. Ye bubujangan kene itu gede boros budak teh. Budak media. Budak media sama. Mun di rombongan masih ius. Gede boros. Iya. Gede dua. Lain gede boros ius mah aingnya gede hutang. Gede kajeri si Usman. Mun di rombongan begitu tah. Jadi peralatan enak teh. Iya. Tah kitu Bima. Iya. Teu acan kagungan garwa. Acan. Ngenakeun kaula ari minggi da teu acan gaduh salaki kaula oge. Sabodo teu nanyakeun aing. Bujang hingga ieu pun anak abdi ge bapana acan. Hor, nari eta anak ti saha? Anak batur, anak deungeun-deungeun. Atuh nah make ngaku anak. Apaan bapak teh loba. Aya bapak angkat.
aya Bapak Tere, aya Bapak Tani, aya Bapak Kukut, aya Bapak Lurah, aya Bapak Balangsak teu boga naon-naon. Kitu. Atuh pami kitu mah carana dihaturanan linggih we atuh ka karaton amengan ka itu. Kurang ka karaton tuang leueut di ditu kumaha kersa kinten-kinten sakula wedat mangga bade di tempatkeun ku kaula. Ajis nyingkah tong ngaganggu aing. Tobat teuing. Paling oge di ditu mah deungeunana teh bakakak lalai nu kitu mah kabukina teh. Nya. Jeung pai cucunguk. Kata napi goreng simut. Da aya teh nu bogieun kana simut. Heeh. Da ngeunah. Mohon kitu abdi nanyakeun abdi mah. Nyaritakeun kitu. Kumaha? Bima? Naon? Kumaha upami ieu mah kumaha upami kaula bade sumolono kaula teh salarasna mah katari kataji ka pati-pati ka pentang asmaragama ku salira. Bade blak-blakane kaula teh tadina mah laras kaula teh bade ngagempur. Tapi aya dongkap ka dieu kaula teh mending ngadak-ngadak ieu tuur ngadegdeg. Dada nepi ka kieu ratu. Kakara kaula teh mangih rasa anu model kieu pangubarankeun bimang gan daek sia kanu kitu teu hararayang teuing Itu jawab wudu. kumaha kinten-kintenna neangan lalaki bangsa sia tobat teuing Gusti. Nanasiban nepi ka kieu Raka Prabu. Talung keneh kaula nying hareupan musuh ribuan tibatan nying hareupan atawa ngarasa nyeri nu model kieu tobat teuing. Rasa cinta Haina disidik-sidik mah halus awakna ceuh. Nasib nepi ka kieu ditampik sapajodogan Gusti Nu Maha Agung. Hidimbi Bima hampura aing hampura. Kalepasan ngomong hampura padahal hati aing bahaya. Atuh mendingan nyeri teuing Bima. Bener eta teh kasauran teh leres. Leres heueuh. Jangan macam disingkirikeun we atuh cicing. Kumaha upami aing kapenak? Pangna aing tadi nolak teh sabenerna mah aya nu diikat. Si eta mah sok dibeja-beja. Sababiwirna teh bibir aweweun. Nya ai paduduan kieu mah kaula teh daek we nyai. Bener eta teh Bima? Bener nyai. Bener pisan. Aduh, tobat teuing. Hayu atuh kumaha upami bade dibantun ku kaula di sana ka karaton. Bade dibantun ka karaton bade dijamu mangga sabaraha urang jamina? Loba. Seur jamina sabaraha hiji? 200 juta. sanagaraeun. Atuh sanagaraeun. Teu mino sanagaraeun. Pek geura akon. Kabina-bina teuing ai salira. Tobat. Gusti. Ngadon di heureuyan, ngadon di lelece nasib aing nepi ka kieu. Padahal aing teh hirup teh normal. Raka Prabu. Asa ku kabina-bina teuing nasib diri Bang Jawa. Bima. Kaula teh sakali dewe dek nyuuh. Dek sumolono kaula teh hayang boga salaki ka salira. Bima wis, Asya. Ampun Bima.
kaulah teh sujud ka salira aing kudu kawin ka bangsa buta urang patut berwes ampun wes ya nanaona ya sok sia ampun Bima kaulah teh ridho dipaehan ridho mangga pada disiksik dijen jadi casak di walang-walang yang akeun Bima ngedan obat Dewi Kunti nalibrata aya nu jejeritan ngadangu nu jejeritan yakin ieu sora istri nanging ngadangu laporan ti Arjuna leres aya wanoja bangsa Denawa jangkung gede itu kaayaan anu nuju di payunan ku Raden Bima jadi Dewi Kunti melang bisi eta bangsa Denawa anu pangawakan awewe teh disiksa ku Bima itu kaayaan ya kejadian naon eta teh awewe jejeritan Allah obat kabina-bina teuing Bima obat ieu teh saha ieu ibu indungna Bima nu aduh ampun teuing sadaya-daya ibu wis kena dihin pinasti kersah yang widi wis kena dihin pinasti kersah yang widi mapak bayak kenalara jadi salira teh ibu Bima leres gelis sudi mati suka perlayar kelanan dupinya teh saha gelis kaula ngaran teh Arimbi salaku senopati nagara Pringgandani anu gumanti aji di negara ieu Pringgandani teh pun lanceuk ka Kang Prabu Arimeng tobat tak dengan si bapak eta aja deui si bapak eta aja bener gede tak dengan eta si bapak tani ka dieu ulah diheureyan atuh cepot ieu teh kieu-kieu ge menak jingo nya nah maneh teh si bapak eta ngetok alin kaula teh nampi pancen tiraka Prabu pikeun naliti kaayaan ieu patempatan sabab bejatir beunang percaya selenting waning angin kolepat waning kilat bejatir beunang percaya yen ieu teh aya jelema nu ngababakan di dieu atunaha geuningan ada ditinggal teh laras pisan ini capetang kitu lamun boga salaki teh usaha mun nyarekane di dapur beri nyeblok sia teh meni kahayang teuing atuh pipilueun minum nabeu ka Pak Asep tanpa lah jadi penayagan atau jadi peralatan atau kacu tukar tako naon nu lalajo teh takolan kabeh atau nu aja tako gitu dah bukan salaki eueuh nabuh teh kitu ngecebrek kaula teh ngabantun wala dia bala tam-tam masih ke pedang tamsir gada berican rasa panah limpung malihanan kantos Bitotama sareng tuang putra anu kakasih Raden Janaka
pisan eta teh corona aya naon nya euy. Da dewek nepi ka ayeuna teu bisa atuh. Teuing teh kumaha deh ka? Oh, teuing deh turunan ti Laut Kaler. Kalimantan ge bedi tu deui. Tah kitu kaula nun. Barang laporan sadayana waladia balad tamtama ku tuang putra Arjuna gempar. Kaula teh nafsu ngagudu-gudu kamarah teu kawadahan, kaula teh bakal ngayakeun tinakan atunaha. Barang kaula ninggal tuang putra anu kakasih Raden Bima. Kaula teh katari kataji ka pati-pati ka pentang asmaragama, kaula teh amon sorangan hirup teh satadina. Ai manawi teh moal kieu jadina kaula nun ibu sadaya-daya putra teh ngedalkeun gerentes hate, ngedalkeun katresnan mana atunaha tuang putra teh nampik sapajodogan. Pajarkeun teh cenah teh sudi abrig-abrigan teh suka aprak-aprakan memula apruk-aprukan aing boga pamajikan kabuta kitu pok nang. Halo. Teh sudi cenah aing kawin kanu cenah wok. Aduh. Tuh boga awak-awakan teh meuni browok kitu. Mang da kaula teh lain hayang atuh da hayang mah kaula teh geulis saperti batur. Da kaula teh kahayang malangsing. Upami palai langsing eta kulit bedol ti tukang tina tongong dipuihkeun. Tak engke bakal kepeureut. Beungkeut ku karet. Ngan hanya kana teh ceulina jadi dina punuk. Iya. Bujal jadi dua digigir. Gitu. Ai teh hareup katingalina kumaha? Huntu we wungkul. Bakal bogoheun Bima lamun kitu. Nya anger kalau leuwih ditampik. Nah, mere resep teh nepi ka geuleuheun. Ibu tulungan ibu. Ampun teuing kaula teh tulungan ibu. Deudeuh teuing geulis. Anaking ulah dipake nyeri dapun anak Bima mah kitu adatna bujeng hingga kasalira dalah kadulur-dulur nage kasar neng ka ibu ge babu kitu tara nyemah deui manehna mah da eta semaheunana angin Gusti nu kagungan mung hiji-hijina eta kitu tah tukang gambang dan nyemahna teh nah ada asal aya sanggu gede ka kada nyemah. Ayo mare-are Kalau selain nyemas teh Naon bedana jeung zaman baheula zaman jahiliyah nyemah kana roti. Heuh dina zaman kiwari ge kitu teh. Aya we nu mere maranghakan ka karadi dinya numpukna. Naon bedana jeung nyemah ka roti? Mata kurang mah tarang aku nu pikanang doma. Gitu cegeng oge. tapi hasil wae pada mari. Hampuraeun pun anak mah lain dina harti jadi jelema gelo. Tapi geus jadi kitu adatna geulis hampura anak ibu Bima. Eta teh adatna kulaan. Dewi Kunti Nalibrata watek wantos hiji istri siswi na Resi Druasa anu parantos pinuh ku ilmu panemu jampe pamake. Dewi Kunti Nalibrata kagungan ilmu nyaeta pikeun ngageulisan ieu Dewi Arimi ku cara menepung Kanu Maha Agung Jabrata Kahyang Maha Sukma alayan saciduh metu sakacapnya tawuruh saturung winara. Ieu Dewi Arimi digelis-gelis ku ieu Dewi Kunti Nalibrata deh ngadak-ngadak cahaya gilang gumilang
leungit diri nu sayakti ilang warna nu sanyata Duh, ngabandingan widadari anu lumungsur ti kahyangan murah cahya sesekar ningwang cahkaya gilang gumilang murah cahya sesekar ningwang cahkaya gilang gumilang cahaya gilang gumilang anjir sabot ngiceup aing Gusti na teteh heueuh lain jadi geulis euy jadi langsing jadi menarik jadi menarik perhatian atuh jadi keren wow keren gunungan jadi daek kenut bobogaan juga gitu. gelis kaulah nun salira teh teu goreng patut da puguh panggelisna salaresna mah Bimawe anu kabaraman nu ampun ibu ampun sing percanten ka ibu Bima teh bakal bogoheun ka salira wah moal teu ngegerebeg aya nama juragan Bima deuleu tong boro Bima aing oge hayang Bu Ibu Bima aya jurig bogoheun Bu aya onom aduh ampun teuing tenang gelis tenang anaking coba ngalih ka dieu nung coba teuing Gusti babuku teueuh teuing Bima ieu sembah Bu nuhun kasep tah neng kitu nyemahna teh di pangku tara deku cara batur aya jurig bogoheun jurig di mana kasep ulah ditubi dipantingkeun teuing di mana ragragna aya eta saha Bu awewe anyar bisi hidup teu apa ta ieu nu dibantingkeun ku hidup teh cu saha ieu arimi kakasihna ieu teh rayina raja Arimba Raja Pringgandani kunaon teteh kalakuan teh kitu kabaraman panon teh cu putri gelis anu raspati model kieu ku anjeun disebut jurig ku anjeun disebut onom kaluwihan teteh Bima lain eta ieu agan abdi mah nyaksi kieu tadi mau ngomong lagi ngageureulung meureun tadi mah titinggalian we eta mah Bima jadi ieu teh arimi nu dibantingkeun ku aing bener ih ampura we atuh ya bogoheun da sarua ya panonan mun manehna ge nya tah kitu pek aya nama gelis gara tampi cu ieu teh pibagjaeun tampi anu bakal nyaah ka urang anu bakal ngajait nasib urang sararea ulah sok kitu kasep ulah tumpas tampi orai sobat ieu teh naon nanaonan sia hei naon nanaonan nanaonan atuh we nu aya mah nanaonan jeung kikitian geuning deui si Syahrukan tobat ampura arimi ya daya waglanana kaula nu ai sugan teh tepina damel kaula nu
kauula teh saumur hirup kakara atuda katari kataji ka pati-pati ku salira ser jajaka anu nyeratan da kaula teh acan aya maksud nah ari ninggal salira kaula teh dugi ka ratu jajantung luar biasa ieu panginten anu disebut cinta mungaran muga salira kakang tiasa nampi kanyaah kadedeh ka cinta kaula aku terima harimbi nuhun kaula nuhun hidimbe tobat aduh meningakeun kaula nun itu teh kakang Arima pun lanceuk mana teh itu adi aing bejana disiksa hidimbe ieu belah mana adi ngaing hidimbe wala dia balat kula belah mana adi aing Sangamarung sada gambar padi di campurana tangana tanu balera tanu usukana salamatnya aira alah kamana si Aceh Purba Kesa kan boa-boa adi aing aya nu maehan mudah-mudahan sing salamet Gusti Raka Prabu ieu boa adi aing gugur di pangprangam aduh asyik boa-boa hidimbe harimbe asyik Dewi Arimi sumping kapayunan irakana datan niratang ademan syahatuh datan niratang ademan ewa pakulingan rana denirah ingkang prata syah paralun malum kasuhun ninggalin nu di pamrih hapunten anu ditendak kaula nun Raka Prabu syah ningakeun Purba Kesa ieu teh lanceuk maneh Raka Prabu ieu teh Rai Arimi wah sia wah Arimi nanahaun Arimi mancing teteh beraku Arimi kitu dek nipu sia atawa ngejebak aing awewe di mana ye ya terayi Raka Prabu lain kurang ajar aduh nguningakeun kaula nu lain sia kurang ajar obat laras ye terayi sing bingah Raka Prabu ieu teh anu diarep-arep ku Raka Prabu nyai di piwarang gaduh salaki geuning ti kapungkur ayeuna teh parantos kengeng jodoh ngajebak sia ka aing lain Raka Prabu sanes Aceh Karimi silaras pisan ieu teh penas ti kasayang tumampara ya inggih ieu Dewi Arimi ditewak dibalangkeun ku ieu Arima lain obat pindah dah. Tobat untung salamet aduh ampun teuing nuhun Kakang Bima
tengahku adik kaula geuning kurang ajar saha eta waing sia bongana sia Rimi ampir-ampir ngamasing pati tu makaning perlayan ayo Etan sia. Aduh. Ragot dulu tuh. Wah, suka temuaki jadina dulu. Paingan eta di tempat ieu aya lini aya gempa. Nyata we geuning arima lumpangu mun sagede kitu dulu. Paingan geblig cai nepi ka euneur. Bener akang murukan teh. Menang beja teh ti lauk nolol tina cai. Awas cenah poceng hati-hati ceuk lauk. Lauk. Tapi jangan Kadewe. kakang. Heeh. Ting na lauk teh digelung. Ayo lauk. Sia kurang ajar. Coba sia. Saha sia aing pisalakeunna Arimi. Mana adi aing? Tadi nyampurkeun tadi aku ku sia. Penasti kesayang tumampara. Iya inge. Ieu Bima dirontok. Nanging kaleresan Bima nyingcet. Doh. Sedangkeun disapengkeun Bima teh gawir anu sakitu ngalungkawingna. Atuh ieu Arima gugulitikan dina gawir. Ai dihanapna teh emal. Anu temahna Arima mebes kana emal. Itu kayaanana. Bakatingku gede awakna teras nobros kahanap. Anu timul datang cai ti hanap. Buukna Arima kaseret ku cai ti hanap. Anu temana ngarumai karuhur mungsrat. Cai anu sakitu gedena. Di dieu disebatna teh sirah cai kali rambut kitu numutkeun riwayatna. Wah! Dulu gitu cai ya. Loh. Pamuing kana gawir, Pak. Heueuh nyeta. Itu cak buuk wah. Wah ngagedean gitu, Pak. Urang ka bawah banjir. Ya ririaban tur. Kapan aya ka itu langsung na leuleuh ngalir tuh. Lain ti laut teu ieu mah. Jadi deuleu kasuburan kamakmuran deuleu ieu cu. Menang ku pabrik aqua. Jadi we pabrik cai ya bisa diinumnya Pak. Nah, pabrik cai dimanfaatkeun ke. Cing kira-kira na ceuk Bapak ieu ngaranna naon ieu? Si walungan teh Pak anu pika ngalir itu ngagolok kalebak tuh. Urang ngaranna nek kali rambut jang. Nah, itu tidak sirasaina deuleu saperti buukna Arima geuleuh umpal-umpalan. Ririaban. Teu sangka euy.
jadi kahuripan ongkoh biji sumber cai deui ieu. Kehirupan yang di dieu mah ieu. Pada hakikat nama arima itu bisa menyuburkan negara. Betul. Ada manfaatnya mari. Jadi ada manfaatnya nya Pak. Heuh kadejang. Tapi dalam mun eueuh tatangkalan mah deuleu ieu teh moal biji sirah cai model kitu jang. Heeh. Oh jadi ku seueurna tatangkalan nya Pak. Cek dewek oge. Datang sumber cai. Bakal jadi negara subur makmur gemari pahlo Jinawi aman santosa kertala harja deui. Menang jodoh ongkoh juragan Bima pasti dirapalan eta teh meureun. Muah pijigana nyate nya Pak. Heeh jang. Jadi ieu romantika kahirupan teh mangrupakeun tanda-tanda keagungan kitu ge keur jalma-jalma nu malalikir. Anu iman Komo lamun disyukurkeun cing inget kana janji pangeran lamun urang nyukurkeun kana eta nikmat-nikmat pangeran yakin bakal ditambah deui rezekina. Tapi sabalikna teu nyukurkeun ajab anu bakal tumiba deuleu ka diri urang jang. Oh wa inna adana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Tageuning siling apa? Ieu. Apa abdi teh guguru ka Ustaz Tete. Tete mana? Tete nong. Syukur jang. Ta atuh ku kituna ucu hapunten we ieu juragan Bima kengeng jodoh tangtosna dirapalan panginten ke dipusir dayeuh pringgandani. Ku kituna ulah hapunten kasadayana kaum dangu. Ti ulah saromongan giri harja tilu ngahibur ala kadarna. Tebih tina marga sae Ngalanglang 2005. ieu mah etang-etang ngalanglang 2005 we mudah-mudahan dina 2005 ieu teh urang kahiji ngadatangkeun kasuburan kadua atuh urang teh menang jodoh hartina teh nagara pinangih jeung jodoh anu disebut subur makmur gemah ripah lo jinawi aman santosa kerta jeung laharja. Amin. Ieu lalampahan urang pungkas ku Kemang ti detik Sinebaran Sari tutup lawang sigotaka.